Biasa baik Kang Ustad. Semoga diterima boy. Alhamdulillah ya sawah aing sayang tinggal digarap kita itu kan ya ditasanya kudu nita jelema ya mainnya jamal mungkin sawah sakit gede aku yang digarap serangan bae aku ada sok encok bae ya cangkeng ya aduh sama kamar aku yang dipelakan aku ya berat ayo nya Manya kau yang kamar di pelakan lauk 5 ton ya juga atem di bawahnya ya sampai bangkong nih kok nah itu wanita saya Mat Mat Wait. Ayo Kang Haji. kenaon Biasa baik nyir parap. Iya, parap kebo. kebo bae ti paraban dia mah hari pamajikan mahantu Ayo Kang Haji. kehidupan di tangkalan bae pengrasain poe baru ngit Nya ti burang air runit. Belum ngempet bae ngol poe dulu eta si Sodik jeung si Mamat ngobrol bedong nu akrab Ngobrol ke naon eta adalah. Alhamdulillah saja. ninja pare mah ieu teh kata tempo di mana bae Aku biasa baik Kang Ustad. Pokoknya kieu moal poe. alhamdulillah ya Mohon. Lain enggak tumben ya aya ka sawah. Aya naon? iya orang yo isu kan pegawai tuh Aya naon itu? isu kan iya orang yang nama yo sawah yang paling disambut kan Oh, insyaallah aya waktu mah. Tapi mana hah kumaha isukan bae yeuh Kaji. emang kunaon Atuh bisi kebokla urusan ieu para. oh tapi eta mah sabisana bae kayak bisi kene eta ngari tapi kena naon ke balik ngari ke sawah Ya mun. penting mah sawah kumacarana ya sawah jadi sampai ditu kudu beres Nya. Eta doang kan sawana, eta unggul. oh ti mulai di sampai ditu tuh apa eta boga aing tah Buset, kun urang mah ieu bukan nu lain ieu kabeh. itu kamar kurang ngasih duitan jadi kita mumpung aya tayang ya kayak isu kan Mohon. nabe pengurusan kan Insyaallah ke mun aya waktu makin kabaran. Panges kayak eta malam aya sempat ingetan nama kayak mah nya Mun. Yen, wengi ka rampok. kamu bisa Mun. nah hitanya Mun Kaji. orang sana Nya. Ayo. Allahumma shollim ala Muhammadin. Allahumma shollim ala Muhammadin. Aduh panas euy.
Aduh. Lauk na merendak di palingan ku dia. Bebagi dia ge. Kayak maju papai sila. Hari dia di luar tatangkalan deh sempat na magbadogan pais. Mayay. Pais endung bau hasem. Aduh, aing. Mah dia. Lah, ngobrol. Alasan Lain, dia ya. manggilnya ho alasan. Geus aing mah kan aing balik hengcing. Aduh. Aing sudah ya. Alah, nyaho yang jeroan hati dia. Jeroan mah yang menangkan anak Ustad Sodik. Alah, kemod, ya sok mimpi lah. Mau kudu benang. Panjang pokoknya mah. Wih, tak beneran. Si Sodi ke sawah anak kesorangan deh. Kaset kan. Biang lah pokoknya mah. Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kin. Kurang ay perlu kasaan. Kan Neng. Oh, kerja tak abah. Iya, beneran abah mah udah bicara. Gimana saja? Ya, dia mau surat tak? Mohon mangga. Ih, hampurainya Neng, nggak ganggu. Ini wes tenanan atau aa. Jajanan ini mau jajanan. Iya, seur amat mau jajanan. Seur pencitaku padamu mah pas seur. Jangan kita wae. Kue bulat ya kue. Babatok non buat ta. Terus pakai daun sawi. Eta geura di saya bentak mah menapan ke remam. Nyamun akin Ini ya. tadi saya bentak lu mama ke eta mah atuh ngeuna teh. Ya, kino ya tuh. Karena ya aa. Hari ini di mana baik itu Jakarta tempuan. Mondok atuh a. Ja ieu mah ge karak nempok itu lah nya. Mondok di mana? Mondok di Bandung. Meuniku jauh. Mohon. Sejauh cintaku padamu. Si aa bisa bae. Normal si anak. Terus kira di imam. Nyamun kin we. Kin ya arek kita Oh, punggulan. Subhanallah. Anak si Sodik gelis. Bisaan saya tanya nanti ke hati aing mah bapak namanya goreng patut itu anak nama gelis. Aduh, ai. Anjing naon mau ide tadi pakai kuai. Ya eta tatang korak. Aje. Oi, dia yo. Jadi ya didinya. Kalem kaji kalem. Biar kalau dia minum kopi aing tadi. Atuh hampura bae kaji urang ti isuk meletuk can ngopi. Kolong dia kopi kolot menunjuk bae. Oh hampura bae burung kaji. Jadi kalau didinya biasa bae kaji jauh pagawean yo. Atuh ngurek-ngurekan bangkong dia kunaon. Atuh nek naon bangkong diurekan kaji dong jelema teu waras bae. Kaji dia emang waras gitu, hah? Itu kaji mar. Di mana jeung kaji? Gue eta geus naong sawah ta, ja geus wayagah eta. Wih, sawah jeung ditongan bae. Harus boga anak barawan ditinggal-tinggalkeun bae. Kaji, dedengean kula mah tadi pas ngalewat imah ka haji. Anak ka haji teh gogo-gogokan di jero dapur. Pangdenge mah gas-gas naon ngebledug teh naon tuh coba. Lu bener dia. Ai, sok teu percaya.
Nggak segera toong bae heula ka ditu, bisi kumaon am. Dasar parawan hiji-hijina eta geus ditingtingan bae ku si tangkorak si kemod. Oke, sare gitu mah, aing balik salon. Oh, berangkat ditu. Makan ku dia kemod, ku yang dibejakeun, diamprek ka haji dia. Tentunya ho adat ka haji, doang bangkong budug. Iya ku. Kumaha dia aing turun aja. Aduh. Entong repot-repot. Sok atuh dileutnya. Tayana naon? Bios atuh. Terus aya neng bagi bahagia. Si awak tuh bongol ya ti tadi atuh. Dileutnya. Mun atuh. Kunaon ah? Teu kelem caina kayak kamu. Si awak. Mumpung tanya abah orang amuk yuk. Anu ke mana tuh ah? Itu kamana bae. Ih, embung ah, sieun ka Abah. Ih, semua pengaruh abah mah tanggung jawab ah. Ay, Abah mah galak atuh ah. Ih, galaki kudu itu canggeun. Si awak cerai. Saya Anu ke mana? kamana bae yang penting kamu seneng. Si awak. Hayu. Ih, sieun ka Abah. Ah. Ih, sieun bae. Abah mah sorangan kan muntos narak teh doang. Doang kuda kasurupan. Itu dibere duit mah canggeun dong kuda dodol plean. Si awak. Ya, kudu ngomong Nyaman. bukan abang dan ayah gitu kamana riung tak kamana nya. Terus suri bae kena berbunga-bunga ya hate. Eh, soalnya si Abah. Sawah aya di. Si Abah tuh. Ayah ke mana? Wagane. Kin, Bah. Kin sakedap. Taneng. Kin, Abah, Kin. Oh, hai si Soli datang nih. Oh, saya pernah pasang wasak hidup amat hati. Kin, Bah. Kin. Kin atau Abah? Kuncian tinggal aja pintu. Atunya Abah bisa asup atuh. Cangkeng. Nah, itu Abah jadi cangkeng segala. Ati panayatannya yang sawah, pan. Kudu lipat karena di tanduran ada sawah ulah. Kalau nang ieu mah bisa dibereskeun. Eta Bah atuh can kan dia Abah. Terus gerak bereskeun. Pamali itu di Nya Bah. Ari eta sendal saha budak? Dia teu wae aing mah. Emang tadi aya tamu tah? Ah ya Bah. Daya. Iya nang, iya euy. Oh, jadi jajan segala nih, tapi di mana jajannya segala? Tadi Bah aing among. Ayo amang, Nuhun. saha sinarieu na yang sama kamu ka dieu dan yang karak sama ibu di dieu ge. Lagi yang apa sama-sama. Eta Abah. Imah abah mangan bejan-beja, kin amun aya pameget amang ka dieu. Salian ti miliaran abah mah tong ditarimanya. Komodita model si saat entar dita duaan tadi dia. Kemod-kemod. Saya tong dibukakan ya, tong diterima. Jaman sebul. Kan cek Abah cenah lamun kamu teh tarima bae, ka rezeki cenah cek Abah. Aduh, aing salah ngomong kita. Pokoknya mah kitu bae. Lamun aya pamaget ka dieu sanu salian nyari Abah kadinya udah diterima. Tanya heulan aya perlu naon gitu nya lamun perlu ka Abah. Tara, terima. Nya mohon Abah. Curiga ini tak. Sendal saya diintip lah. Ada ke mana Bah? Iya nong, iya heulan beas, masih kuburin.
eta datang di aing. Mana sendal aing ketinggalan. Odik ya ka sawah sakudeung amat harti. Sendal lah. Iya. Di mana dia? Hah? Dia sendal dia ketinggalan nih di aing dia. Ayo aing dia ulin ka aing melunjak anak aing diulinan ka aing di pesantren kan dia. Oke, orang pesantren. Dia belum ngaji tuh ya. Bisa-bisa kayak orang belajar ngaji. Agak berapa. Ulah sekali-kali dia kan nencak ka imah aing dia bisa ngaji dia nya. Lamun bisa ngaji mah jodoh merenya. Kumam ka eta mah. Aduh. Balik. Thank you.